Jawara pedang dewa katelah eta delana ngalalana katuntun Jawa ngalakonan lumaku tua tanah sanjaya kalung di banda nulilung para bimbang para bingung yakin kanu maha agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana dimana bae ayana. Wilujeng wengi baraya tepas Sunda. Kumaha daramang sadayana alhamdulillahnya upami daramang mah mugi wae naras daramang dipaparinan kesehatan lahir sinareng batin jembar manah gambil rizki sarta tebih tina balai. Amin ya rabbal alamin. Urang ngadaya deui pamirsa raskeun hancan katunda lalampahana Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa dina lalakon lumaku purwa. Anu nincak bagian 287. Ya dongeng rekan udang hati Bandung didongengkeun ku Aki Kidagar oge disponsoran ku Awu Bisarwiti. Atanapi oge afiliasi di Shopee mangga bilih aya anu resep balanja resep ninggalan raksukan Sunda atanapi sajabina oge anu bade kepariogian meser naon wae di Shopee tiasa ngalangkungan link di Aki atanapi tiasa ngalangkungan nu aya dina produk nu aya dina ieu videonya pamirsa supados kenging diskon pamirsana oge Akina kapecretan sakadik nama di persen bangintennya pamiaya nu balanja. Urang keur ieu pamirsa lalampahan Sanjaya satacan Aki Mendar dongeng mangga di subscribe heula di toel tombol loncengna supados aya notifikasi kana HP-na sewang-sewangan upami Aki raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng Aki. Urang keur ieu deui atuh dongengna urang amparkeun deui samak kawitanana. Para samakna sor bajigur sareng ngabukna mangga kaparayun sadayana prung Sanjaya anu keur gegerendengan sorangan di hareupeun patung batu angin bikang jeung japati liar teu sadar lamun dirina keur ditalingakeun ku sapasang panon anu kakarak pisan datang ka eta basisir. Jalma anyar datang teh seorang lalaki umuran 40 tahun anu awakna begang, buukna ponok diikat ku lawon bodas sarta make baju warna hejo. Eta lalaki teh tayalian kadal ginting palayan Satyana Resi Pakar Pantun. Karunya kayaan Jawara Pedang Dewa ning sigana utekna geus kaganggu jadi owah kitunya. Ngajak cacarita dua patung anu geus lukutan kitu. Kitu tari loba teuing nu bogoheun teh sigana pada melet pada mikat jadi we lieur kana sirah ge goncang kana jiwa. Antuk nama edan wah ngocomang we sorangan tidak tadi ngajak ngobrol ka patung batu. Kaos jalma teh hideng. Aduh, kayak kieu aing kudu gancang laporkeun kayaan Jawara Pedang Dewa ya anu geus owah ka Hayang Resi. Ceuk kadal ginting dina jero hatena. Pamirsa sadayana urang tunda heula lalampahan Jawara Pedang Dewa. Ayeuna urang caritakeun heula lalampahan saurang tokoh kolot anu ngaranna geus teu birek deui dina kalangan tokoh kolot dunya pasilatan mah.
Seorang tokoh umuran 80 tahun anu make papakean model pandita, awakna ukur dibelitan ku kain warna kulau anu disalempangkeun kana tak-tak belah kencana. Eta aki-aki teh bukna geus huis kabeh, ipi sarada butak. Tapi kumis jeung janggutna mah masih katempo kandel warnana bodas da geus huis kabeh sarua jeung bukna. Eta tokoh teh taya lian Resi Pakar Pantun, saurang resi anu jago mantun, elmuna lumayan luhur. Muridna rea rata-rata para pangeran atawa turunan ti bangsawan. Kawas Resi Drona we ti padepokan jejer sokalima pamirsa di dunia pawayangan. Sanjaya wanoh jeung Resi Pakar Pantun teh dina lakon keur neangan endog setan teh di Gunung Kundalini pikeun piuwareun Sumaruni anu jadi budak leutik. Anu harita ngalibatkeun lanceukna Sariningrum nyaeta Batari Ayu anu jadi patapa pikeun mapohokeun cintana ka Sanjaya. Anu palai terang lalakon Sanjaya sareng Batari Ayu aya dina carios anu judulna Gandrung Sukma Sanjaya tos tamat di pedar di Kandaga Tepas Sundanya kantun dipilarian dina playlist. Sanggeus ngarengsekeun masalah panji-panji mayit Resi Wulung Gading di tempatna Resi Wulung Gading teh atuh Resi Pakar Pantun boga niat pikeun nepungan urut bebenena nyaeta Nini Kelong nu cicing di leuweung Rancakotek. Tapi kusabab kepentingan di jalan Resi Pakar Pantun antuk nama ngarereb heula di hiji warung sangu nu aya di lembur teu jauh ti basisir giring. Di warung sangu eta Resi Pakar Pantun kenalan jeung saurang jajaka umuran 20 tahun anu ngaku ngaran Helang Samudra. Eta jajaka beungeut kasep pangawakanana tegep ngeusi bukna anu lemas teh dikuncir. Papakeanna nyaeta calana wungu sarta baju eueuh leungeunnan warnana bodas anu aya gambaran kembang-kembang warna wungu. Pakarangna hiji pedang anu sarangkana tina perak, gagang pedang dihias ku rawis-rawis tali wungu. Ciri nu pasti ti Helang Samudra teh nyaeta mibana tato rajah dina tonggong leungeun katuhuna. Anu gambarna teh nyaeta gambar heulang warnana biru keur hiber. Ajan leutik eta tato teh bisa katempo jelas tandaning dijieun ku saurang ahli ngalukis awak jalma anu geus mahir pisan. Mimitina mah eta jajaka teh asup ka warung sangu dina kaayaan paromana nguyung. Kawas anu keur bingung manehna diuk dina bangku bari ngahulang bae kawas anu loba pipikiran. Sanajan harita wedang jahe pesenanna geus aya nyanding dina meja hareupeunana. Nampo si jajaka ngahulang bae Resi Pakar Pantun anu sok jahil panasaran. Harita manehna keur ngadahar beuleum jagong. Nyokot sigi jagong hiji tuluy disindrekeun ka arah si jajaka. Tangtu bae sindrekan Resi Pakar Pantun teh dieusi ku tanaga jero. Buktina bae sigi jagong ngablesat gancang pisan ngarah kana pipina si jajaka. Lamun cenah seug eta sigi jagong keuna kana pipi si jajaka, bisa nimbulkeun geuneuk atawa bisa jadi si jajaka teh langsung kapiuhan. Tapi dina gerakan anu dadakan sarta kilat dua ramo leungeun katuhu si jajaka kasep teh ngadadak gerak hiu kutep. Sigi jagong anu keur ngablesat teh dicapit ku dua ramona si jajaka. Si jajaka neuteub ka arah Resi Pakar Pantun. Lumayan gending pangabisana gerentas Resi Pakar Pantun dina hatena. Tuluy nangtung nyampeurkeun ka si jajaka bari jeung seuri someah sarta ngalagam pantun. Anak berit datang bertamu, jadi suguhan oge kajeun. Lain maksud ngahaja ngaganggu ukur hayang nyaho kegesitan anjeun. Si jajaka teh ukur cicing neuteub ka Resi Pakar Pantun anu teu nyarita deui. Kek bae diuk di hareupeun si jajaka.
Nampo seri someana si Akirashi hatena anu ngahaya panas teh terjadi ambek tapi jadi tiis deui. Pok atuh si Jajaka males ku pantun ciptaanana. Kesang munding disangka kuah bubur. Embeng ora kabur ka kulon. Umur geus deketan kubur kunaon sikap masih kawas bolon. Adenge pantun si Jajaka anu nyindir dirina Resi Pakar pantun teu kasinggung. Manehna kalaka ngahehe seuri kawas nu bungah manggih lawan pikeun pabalas-balas pantun. Gancang atuh Resi Pakar pantun teh ngawalon ku pantuna deui. Anyak beri tepati bodoh. Apal mana kesik jeung batu bata. Lamun hayang enteng dijodoh sebutkeun ngaran jeung cita-cita. Si Jajaka seuri ipis tanding hatena mimiti lea tuluy nyarita bari neuteup ka arah Resi Pakar pantun. Karan kuring heulang samudra aki. Kuring mah teu boga cita-cita sejen kajaba hayang hirup jadi dewa. Resi Pakar pantun seuri ngadenge ucapan si Jajaka teh. Anu ngamanohkeun dirina ngaranna heulang samudra. Aki meunang yang serikeun cita-cita kuring ki tapi sebutkeun heula saha ngaran aki teh. Ceuk heulang samudra. Ngaran kaula Pakar pantun. Jalma-jalma mah nyebut kaula teh Resi Pakar pantun. Anjeun pernah ngadenge ngaran kaula budak ngora. Walau Resi Pakar pantun malik neuteup ka beungeut heulang samudra. Heulang samudra ungeuk. Guru kuring pernah nerangkeun ngeunaan ngaran seorang resi anu jago mantun. Sarta elmuna teh luhur, katelahna Resi Pakar pantun cenah. Teu nyana geuningan aki jalmana Resi Pakar pantun teh. Bener kaula pisan Resi Pakar pantun. Keke. Ari guru anjeun teh saha budak ngora. Sameme heulang samudra nyebutkeun ngaran guruna ngadadak datang kadal ginting bari jeung haruha hareho. Gura giru langsung ngahadap ka Resi Pakar pantun. Nampa paroman kadal ginting anu regeng Resi Pakar pantun teh neuteup bari jeung tarangna rada kerung. Sedangkeun kadal ginting asa-asa pikeun laporan sabab sieun ngaganggu kana obrolan dununganana jeung Jajaka nu can dikenalna eta. Aya naon kadal? Tanya Resi Pakar pantun. Sageus ditanya kitu maka kara kadal ginting teh wani nyarita. Kadal ginting nyarita bari sorana gugup. Eyang Resi, jawara pedang dewa teh jadi owah. Hah? Saha nu nitah manehna jadi owah? Centak Resi Pakar pantun reuas ti ditu nama. Sanes abdi eyang anu jelas maning abdi teh ninggal nyalira jawara pedang dewa sacarita jeung patung batu. Patungna saha? Nya sanes patungna abdi eyang abdi nyalira ge can sampet datu manyaka eta patung saha ngaranna? Nu jelas jawara pedang dewa teh tos janten owah alias edan eyang Resi. Manehna teu daek ini ti basisir. Basisirna saha? Sanes basisir abdi eyang abdi mah da teu gaduh basisir. Sumpah daek madu ge abdi mah teu gaduh basisir. Maksud kula teh di basisir mana? Kadal. Sentak Resi Pakar pantun muncereng. Ulah nyentak abdi eyang Resi nyalira nu lepat tumarosna. Abdi teu apal nami basisirna mah tapi abdi apal tempatna. Eta patung teh caket ka basisir. Taeun eta basisir teh caket sareng patung. Nyata jawara pedang dewa teu daek ingkah ti deukeut patung eta. Sigana jawara pedang dewa teh kapikat ku eta patung eyang.
Jawara pedang dewa gerendeng helang samudra ngagerendeng laut. Si bakar pantun malik ka helang samudra. Anjing wau ka jawara pedang dewa helang samudra, tanya Resi bakar pantun. Ulah pemirsa nu palai balanja di Shopee tiasa ngalangkungan produk-produk nu ditampilkeun ku Aki dina pedaran ieu dongeng di pojok handap kenca tanapi ngalangkungan link anu aya di deskripsi dongengnya pemirsa. Tiasa kenging diskon-diskon anu menarik anu ageng oge ongkir gratis sareng sajabina nya. Oge akina kape ceretan upami aya nu balanja teu balanja oge teu sawios-wios ninggalan hungkul ge pemirsa, bebas pokona mah teu aya kitu kieu. Mangga urang teraskeun dongengna. Justru kuring keur neneangan jawara pedang dewa ki. Kuring terek maehan manehna walon helang samudra. Hor itu. Si bakar pantung ngagebeg bas. Kadengena kunaon anjeun hayang maehanana. Kusabab manehna maling pusaka tongkat kuntur pireu milik Ratu Remas Lega di Pulau Sangon. Kuring teh disewa sarta dibayar mahal pikeun nandasa jawara pedang dewa. Malah lamun kuring daek kuring meunang ngawin Ratu Remas Lega, sanggeusna kuring mawa sirahna jawara pedang dewa minangka mas kawina. Edan pisan. Cek Resi bakar pantun sakadapan Resi bakar pantun ngerasa bingung pikeun nyokot sikep yang hareupan helang samudra. Saya nama Eyang heureuh bae heula tos wengi da ieu teh. Abdi apal Eyang teh nuju serba bingung sareng capek. Saya nama engkewe diteleuman heula pangakuan eta jajak hate Eyang saanu terang ukur fitnah. Tapi siga nama nya oge buktina jawara pedang dewa kiwari jadi owah sarta cacarita sorangan ka patung batu. Kawasna meureun manehna dekeun aku kutukan eta pusaka. Kadal ginting nyaritana bari ngadeukeutan ka kamar sewaanana Resi bakar pantun. Sarta teu wani pikeun neuteup ka dununganana manehna sieun pamanggihna teh disalahkeun ku dununganana. Sanggeus mikir sakadapan Resi bakar pantun teh jung nangtung cangkat tina diukna manehna teu pamit deui ka helang samudra langsung bae ngoloyong asup ka kamarna dituturkeun ku kadal ginting. Di jero kamar Resi bakar pantun ngagoler nangkarak dina ranjang sedengkeun kadal ginting diuk di handap dina amparan samak pandan. Sanajan ngarasa sieun tapi kadal ginting masih nyoba mere saran ka dununganana. Sangkan Eyang Resi teh boga tinimbangan dina nangtukeun sikapna. Urang memang teu apal kakuatan sarta kahebatanna tongkat guntur pireu, tapi saur abdi mah upami eta tongkat teu mibanda kakuatan naon-naon, pamohalan tepi ka jawara pedang dewa maling eta pusaka. Upami hal eta teh kajantenan pamohalan jajaka anu namina helang samudra eta milarian jawara pedang dewa kangge ditandasa. Malah saur abdi mah eta jajaka teh dongkap di tempat anu tebih. Pamohalan di Ratu Remas Lega teh nyewa eta jajaka anu katempona elmuna luhur. Pami teu gaduh bukti yen leres-leres jawara pedang dewa anu maling eta pusaka. Saena mah Eyang Resi teh enggal nyana kaputusan. Tiasa janten eta tongkat pusaka teh leres dipaok ku jawara pedang dewa. Dina kaayaan teu sadar alias nujuk owah. Atawa kadal ginting ngeureunkeun caritana sanggeusna panonna ngareret ke arah ranjang. Si horeng Resi bakar pantun teh geus sare tibra malah kerekna kadenge samar-samar. Hate kadal ginting jadi kesel sorangan manehna kukulutus bari jeung manyun. Dasar aki-aki kacamun. Diajak nyarita kalakah kerek gerak. Disanggana meureun carita aing teh tembang panganteur sare. Aing
Tapi kapanon poe meletek di tebeh wetan, Sanjaya masih aya di basisir, masih diuk emok di hareupeun patung angin bikang jeung Japati liar. Manehna teu apal lamun keur diomongkeun ku Kadal Ginting jeung Resi Pakar Bantun. Sanjaya ge teu nyahoeun lamun dirina keur diteteangan ku heulang samudra sarta dituduh maling pusaka tongkat guntur pireu. Nu aya dina pipikiran Sanjaya maukur kumaha carana sangkan bisa malikeun deui kaayaan angin bikang jeung Japati liar anu geus jadi patung teh jadi manusia deui. Tapi tepi kabraina beurang Sanjaya teh can keneh manggih bong bolongan. Meh bae Sanjaya teh peunggas sarepan, pipikiranna beuki balueng kaayana jadi kurang waspada. Harita adadak aya hiji tajongan tarik anu ngarah kana punduk Sanjaya. Hiu, cedak. Aduh. Brug gulitik. Sanjaya labuh nyuh dina suku patung. Karak ge malik bari muringis hiji tajongan datang deui ngaheumbat kana carehamna. Hiu, cebrod. Sanjaya awakna meclang gugulitikan. Tajongan eta bisa ngaremukeun kana tulang carehamna. Untung Sanjaya teh ukur ngaluarkeun getih tina bibirna. Carehamna mah teu nepi rujad. Sreng! Kadenge suara pedang ngekung sreng di pasatina serangkana. Gancang serahkeun eta pusaka. Lamun anjeun masih hayang hirup, sentak hiji sora. Sanjaya sadar lamun harita aya bahaya nu ngancam kana nyawana. Manehna malik ka arah datangna sora. Nyatana saurang lalaki begang umuran 50 tahun anu bieuna rajang dirina geus nyekel pedangna. Eta lalaki beungeutna cadok kumisna ipis melengkung ka handap paromana bengis ka jembukna anu panjang ku lawu teh dibeungkeut ku lawon hideung. Papakeanna rompi koneng, ka handapna mah calana warna coklat kolot. Nyatana eta jalma teh henteu nyorangan tapi mawa baturna. Nyata saurang lalaki anu umurna leuwih ngora paling kolot ge kacek 5 tahun, 45 tahunan. Eta lalaki awakna leuwih genut, kumisna oge leuwih kandel, make papakean gombrang warna hideung. Bukna nu ponok teh diikat ku lawon beureum. Sedengkeun pakarangna hiji tumbak anu seseukeutna mangrupa pedang rubak. Pudaran bae Cakrawala, pudaran bae tajayakan deh kumasahkeun sirahna bae ge urang teh geus bisa nyokot hadiahna euy. Teu kudu capek-capek lah neneangan eta pusaka. Cek si genut di baju hideung ka Cakrawala, si bagang di rompi koneng. Pamangge anjeun mah gitu bae tawur geni. Keun, urang pencit. Urang ala bae sirahna, urang ulah pusing-pusing lah mikiran eta pusaka. Walon Cakrawala ngagajleng ka arah Sanjaya, bari langsung ngaheumbatkeun pedangna ngarah kana beheungna jawara pedang dewa. Hiu, sawu. Sanjaya gancang ngawangun gerakan gerendel bajing. Awakna ngagerendel ka belah kenca sarta langsung ngabajeg memuncanganana Cakrawala ku tenggelan kadang sewu. Hiu, keprak. Gawat. Memuncangan Cakrawala saharita remuk. Cakrawala ngarumpuyuk gegerungan sarta teu bisa hudang deui. Bangsat. Yot. Tawur geni gancang maju. Bari langsung ngababatkeun tumbak pedang rubakna ngarah kana beheungna jawara pedang dewa. Hiu, hu. Tapi Sanjaya harita geus nangtung sarta langsung ngejat ka tukang. Tawur geni langsung ngarubah gerakanana anu gagal.
Kiwari congo pedang tumbak teh nyorocos lempeng rek nobros kana dadana Sanjaya galunggu. Atuh Sanjaya rikat ngareuneuh sarta langsung ngasupkeun tenggelan Karang Sewu. Ngarah kana iga burungna tawur geni hiup jebrod gerak. Tawur geni panonna puncalik saharita bari napasna langsung eureun kana saeungap. Santena tulang igana aya bae hiji atawa dua mah anu poto. Tapi bari nahan rasa nyerina tawur geni masih maksakeun pikeun maju narajang ka Sanjaya. Dina gerakan leuwih gancang tumbakna ngabeset ngarah kana beuteungna jawara pedang dewa. Dina kayan kitu hiji bayangan beureum ngolebat datang ka eta tempat. Kolebat cileug. Kabeh malik nu tarung eureun teu peula kan wanyar datang. Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko. Sedangkeun leungeun katuhuna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Hehe dede. Rareuwaseun nya ibi datang teh da. Pasti ngarantosan awug sabenerna mah nya apal ibi gerek. Ieu tah rek bareng jarajan lah. Sok geura teh. Anu garasep nu garagah anu garandang nu seureuncis jarajan heula awug nya. Ami saos kareueut matak teu dieun awug ibi masuk mangga. Diborong mana bahagus ye bahagus. Wah pemirsa. Aduh. Kuno rojolna bisa itu urang cekapeun heula dongengna dugi ka dieu lampahan Sanjaya galunggung si Jawa pedang dewa dina lakon lumaku purwa. Cak urang teu di handeuleum sieum gesan sampureun urang tula di hanyuang siang gesan alaeun. Urang sampur deung ke di bagian anu salanggengna pemirsa sarta can Aki Amit mungkur absen sakedapnya. Aya saha nu tos hadir di bagian 208 genep aya Kang Dudi Suryadi ti Bandung oge Kang Andri Begundal. Atur nuhun hadirna ti Ciroyom Kang Wisnu Waliana. Oge saha deui ieu? Aya aya Bahagus Setiawan nya. Sareng Kang Anang Brahma, Kang Opang Sori oge. Di Jatinangor Kang Anang Brahma, di Jati Handap aya Bahagus Setiawan, Teteh Nuraini Silvina Dewi oge. Teh Titi Amelia nya ti Cibiru. Teh Anita Parel ti Karawang, Kang Ade Sukarna Cicadas Bandung. Kang Sule Setiawan di Singaparna nya Tasikmalaya, Kang Hendra Ica oge nya anu Satya Manco. Di Raja Mandala ya Kang Irfan Yudiana Gari oge Kang Nang Nurholis. Kasepuhan ti Tegal, Kang Gopal ti Tasik oge aya Kang Radok bin Musni Surabaya. Aya Kang Undaka Panyawangan nu teu kenat-kenat ngadungakeun Aki sareng sadaya Mancomania amin atur nuhun pidoana Kang Lastim Haji moge nya. Di Karawangna teh Sadeli oge Kang Andri Andri ti Palihan Bogor yang well nya incu Akina hadir. Kang Uram Samsuri atur nuhun ecengna bareureum Kang Dedi Rohendi oge nya. Kang Deden SPD ti Blok Arjuna Tea, Kang Agus Muklis ti Bogorna, Kang Didin Syaripudin ti Palembangna, Kang Amin Suwarna sanes Suwarsanya. YouTube Mancing Mania Soreang saurna Kang Asep Soherman di Bekasi amin hatur nuhun pidoana Kang Henen Philip oge nya ti Cibiru MS13. Altani oge hadir teras saurna Kang Amin Aminuddin ti Garut, Kang Dadan Suryana ti Purwakarta, Kang Etobli ti Pasuruan. Aya urang Kircona Kang Topik Abadi oge Teteh Rokaya ti Cianjur Mekah atur nuhun nyarangan Aki dugi ka wengi ieu. Kang Asep Saipullah ti PR Cimahi teh. Granita Susu 2000 Cianjur Selatan. Kang Prabu Arjuna ti Palihan Banjar, Kang Usmantri ti Garutna, Teh Linda Imut ti Bandungna, Kang Wawan Setiawan ti Cihanjuangna. Teh Intan Ramadhani ti Garut, Teteh Tami Maliha ti Ciamis, Kang Setia Budi anu manco bari nyuruput kopi, Jawara Kopi Sakti ti Tasik. Teh Yulinda Belia sami ti Tasikna atur nuhun oge Teteh Suliani ti Cianjurna atur nuhun pisan jempolna. Anu tos nyarangan Aki ti kapungkur mula pamirsa sababaraha tahun kapengkernya ya opat tahun bangintennya.
Pemirsa sadayana sakitu heula atuh nu kapihatur wengi ieu kinami tungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.